Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna dina roman fiksi sajarah nu ngagambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran urang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki Mas Tanu tapi kate weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru hara di Bantarjati. Oge dipapaesan ku huru hara cinta sunia tapi kangalaman huru hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe, jempolna, bagikeun di medsos para wargi sadaya. Sareng diantos, pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru hara di Sunda Kalapa. Huru hara di Sunda Kalapa. Jangan dengukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Atuh pamustungan nama ayeuna teh karisanaya we angkleng-angklengan sorangan di tengah laut. Ari kaayaan deui geus mimiti sareupna sabab panon poema geus ditata ditilem kana beungeut laut. Sanaya kaduhung teu kungsi tatanya di palebah mana ari Pulo Kelor. Bener cek obrolan jalma di kalireun Teluk Sunda Kalapa teh renung ku pulo-pulo leutik. Ti kajauhan mah ukur gundukan-gundukan ngabeleg-beg hideung jumlahna loba kacida. Cek sakaol mah cenah jumlah pulau di kalireun Sunda Kalapa teh kabehanana aya 1000. Ingat kana Pulo Kelor sanaya oge jadi ingat kasih ikat hideung. Lamun manehna bisa hanjat ka Pulo Kelor kana tangtu bakal bisa tepung deui jeung si ikat hideung. Kamari sameme pisah di jero panjara Stadhui sanaya mah anu keur kukurinya anu keur kakurung di jero panjara teh mere amanah. Mere amanah kasih ikat hideung supaya geuwat muru Pulo Kelor. Nu matak dititah ka ditu teh alatan sanaya ngadenge beja yen Ki Mas Tanu teh diboyong ka eta tempat. Boas ikat hideung teh ku jiwa. Sebab eces moal manggihan Ki Mas Tanu di Pulo Kelor. Kumaha deui mun di ditu teh si ikat hideung ngalaman kasulitan. Cek sanaya dina jero hatena. Mun ngadenge caritaan Ki Dugal mah tetela Pulo Kelor teh sarua bahayana jeung Batavia. Hartina jalma anu asup kadinya moal bisa gagabah kitu bae. Sabisa-bisa aing kudu bisa hanjat ka Pulo Kelor supaya si ikat hideung boga batur baku kumaha. Keur mah deui manehna oge mane omat-omatan. Mun aing salamet teh nya mun aing salamet tina Pancabaya di jero penjara kudu geuwat nyusulan manehna. Ceuk hate sanaya deui. Atuh ari geus mikir sarupa kitu mah sanaya teh nyobaan ngagerakeun parahu. Eta teh diku apes pisan deh pangwelah teh ngadon di badog ku baladna Ki Dugal. Atuh jadi teu bisa ngawelah. Ari rek ngagunakeun layar kapan ari geus sareupna kieu mah angin teh nebakna ka ti darat ka laut lain sabalikna. Mun maksakeun manehna ngagunakeun layar mah meureun batan muru daratan ngadon beuki ka bawah ka tengah lautan. Untungna bae sanaya teh boga akal sanggeus mikir dalila. Tihang layar anu ku manehna teh nya tihang layar ku manehna dilaan geus kitu mah dipake ngawelah. Nepikeun ka sababaraha lila mah sanaya teh ukur ngawelah ka ditu ka dieu. Kaayaan ukur poek jeung poek sabab lian ti bulan acan bijil teh deui make jeung kandel ku popedut. Panonna teu bisa ngawas-ngawas ka jauhna. Beuh. Nah di mana atuh nyari Pulo Kelor lebah-lebahna? Cek hatena bingungeun.
Sabot sana yang ngarasa bingung di mananya peranahna pulau kelor ti jauhna lapat-lapat ningali aya seuneu ngabebelah. Nah saha anu keur duruka di tengah laut? Ceuk hatena bari panonna sipit-sipit bae dah hayang awas. His. Lain di tengah laut ieu mah tapi di darat. Keke. Jeung siga nama da lain anu keur ngadurukan pangpung deh. Tapi ceuk sanaya deui ngan acan oge parat caritana di palebah sini anu ngabebelah teh kadenge sora ting beledug siga-siga aya tong minyak anu kahuru terus bitu kadengena teh basa kadenge sora anu ting beledug seuneu teh mancawura ka mana-mana terus ngabebelah ka ditu ka dieu. Ari geus kitu mah sanaya kakaranyaho horeng anu keur kahuruan jeung ting beledug bitu teh nyata yalian iwalti bangunan anu di lingkung benteng. Sanaya ngajudi ieu benteng teh geus moal salah benteng onrus tea. Tapi kunaon make ting beledug bitu padahal eces eueuh serangan Maryam di laut. Kusabab ngarasa panasaran sanaya ngawelah parahuna supaya gewat tapi ka sisi. Beuki kadenge ting beledug bari seuneu katingali ngagugudag ka luhur. Sanaya beuki panasaran hayang geura tepi ongkoh deui mangsana keur paciweuh. Kieu manehna bakal bisa narobos ka jero benteng. Sanggeus sababaraha lilana ngawelah parahu pamustunganna mah sanaya teh bisa hanjat ka darat. Ari geus kitu mah deregdeg bae lumpat bari sasalingkeran. Sameme asup ka jero benteng oge geus kadenge sora kompeni ting gorowok. Aya nu ngagorowok silih bejaan yen cenah benteng kadatangan musuh. "For!" cenah. Maksudna mah seuneu mencek urang mah. Tapi teu kurang-kurang nu gogorowokan teh dume awakna kahuru ku seuneu anu ngabebelah. Fijan is been and fallen cenah. Maksudna mah ngabejaan yen ka benteng teh aya musuh anu nyerang. Musuh? Saha anu nyerang ka ieu benteng? Ceuk sanaya bari luak liuk ka ditu ka dieu. Moal mah cenah anu disebut musuh teh manehna soranga. Tapi basa sanaya hantem luak liuk manehna acan bisa nagu saha anu dimaksud musuh ku kumpeni di jero benteng teh. Atuh kusabab can manggihan jawaban anu jinek pamustunganna sanaya teh ngajeleng ngaluncatan benteng. Sanggeus aya dina luhureun benteng kakara bisa kanyahoan di jero benteng teh seuneu ngabebelah ti ditu ti dieu. Utamana mah di rohangan anu pinuh ku tong-tong minyak. Tapi anu kacida mata kaget keur sanaya mah di tengah-tengah sina nu keur ngabebelah teh ka tembong aya siket hideung nguwak ngawik bedogna sabab dikepung ku ratus-ratus kumpeni. Ari geus nyaho kitu mah teu mangmang deui awak sanaya teh ngajeleng ka tengah-tengah kumpulan kumpeni anu keur ngepung si iket hideung. Serangan sanaya datangna ti tukang tur ngadadak pisan atuh puguh we pasukan kumpeni teh reuwasin pisan. Henteu kungsi lawe kadenge jeritna anu alatan jeritna anu tatu alatan kepeupeung ku panarajang sanaya. Awak jalma teh raceleng ka sisi kagigir sabab sanaya henteu bisa ngagunakeun nya henteu asa-asa ngagunakeun pangabisana. Ukur sakadet netra ulas-ulas kumpeni geus patulayah teh ditu ti dieu. Tapi hebatna sanaya anu patulayah teh kabeh oge henteu palastra kajaba ukur kapiuhan atawa adu-aduhan bari gogorentelan. Sikep sanaya dina ngayonan musuh angger teu robah. Nyaeta teu oleh tuhu kana papagah Kisanta anu jadi guruna. Kisanta mah kapan tetep sok wanti-wanti yen satungtung henteu bisa ngahirupkeun jalma ulah sok kumawani maehan jalma. Sakumaha jahatna jalma anu dipilempahna teh sabenerna mah ukur timbul dina jalan pikiranana. Jadi lamun mah rek ngawarah jalma jahat lain awakna nu kudu digunasika dipaehan jeung diancurkeun, tapi jalan pikiranana anu kudu dicageurkeun. Salian ti eta lamun urang mikacicip ka jalma tukang maehan ulah dibales dipaehan deui. Sabab lamun kitu nya naon bedana antara urang jeung manehna.
sarua we ari maehan keneh mah ceuk Santa harita. Nu mata kitu sababna dina ngayonan musuh teh sanaya mah ukur mateuhan we teu kudu nepikeun ka maehan. Basa kepungan pasukan kumpeni katingali kacau jeung nyingrai si iket hideung maneh heraneun ngan sanggeus nyaho yen sanaya datang mantuan kadenge manehna teh seuring ngagak-gak. Tak kitu oy. Tak kitu sanaya. Oh, sia teh kudu ngagugu kana kahayang aing. Cek aing sia kudu nyusul. Cek si iket hideung bari bunga. Seri bunga bari terang-terang nakisan gobang musuh anu keur nyacer ti sisi ti gigir. Si iket hideung teh lain bae bunga dume aya bala bantuan. Tapi anu leuwih-leuwih teh eta mah ngarasa atoh dume sanaya bisa salamet ti jero panjara Stadhuis anu kasohor sanget jeung pinuh ku mara bahaya. Alus ya sanaya alus. Hiya. Ceuk si iket hideung bari anggar seuring ngagak-gak meni bebas jeung geunah. Mentong seserian bae ke antea. Hayu meni ka indi ti dieu. Sabab teh lah geuning ki Mas Tanu teh. Henteu dibawa ka dieu. Ceuk sanaya nyurang das iket hideung teh ngadan ceuleuk tekan bae. Nyaho aing ge geus dipariksa, geus diburak-barik teh lah di dieu mah. Eueuh ki Mas Tanu deuleu. Sia du bangka warah mah. Ngabejaan teh teu balik. Tembal si iket hideung malik nyurang. Heuh hampuran we. Da nyaho kituna oge kakara pisan ceuk sanaya. Dua anana masih keneh barisa adu carita padahal keur dikepung ku musuh anu jumlahna ratus-ratus. Bisa jadi meureun kituna teh kusabab hate maranehna teh keur barungah da bisa tepung deui jeung bari salamet. Sanajan tepungna teh di tengah kepungan musuh. Kira-kirana dibawa ka mana euy? Ki Mas Tanu teh. Ceuk si iket hideung bari ngebalicet ka gigir sabab gobang musuh nyelodor rek dojos kana dadana. Kusabab dibalicetkeun ka gigir anu cikeneh rek nojos gobang teh nyelontot ka hareup. Atuh teu anta parah ku si iket hideung teh dipeupeuh pundukna. Si kumpeni ngajurah ro. Acan oge beres ti gigireunana geus norojol deui musuh mawa kolewang. Hiuk. Kolewang teh meuniting hariuk. Da anu ngaheumbatna oge mani sababaraha urang. Ari nyang haripan panarajang anu sakitu lobana mah ku si iket hideung teh henteu ukur dicingcet-cingcet tapi malah dipiheulaan diobrot ka hareup. Heuh, si iket hideung ngaluarkeun angin tenggeulan. Bareng jeung eta di sabudeurna kadenge kawas aya angin ngaguru. Hiu, das. Ulas-ulas kumpeni anu cikeneh rek narajang teh ngadadak ting jarangkang katungkang kolewang naracleng teuing ka mandi. Ningali si iket hideung sakitu gagahna dina ngusir musuh sanaya oge henteu tinggaleun. Basa ka manehna ngobrot sabubuhan musuh anu samagreng ku gobang teh manehna oge sarua ngaluarkeun tenggeulan jauh. Siut, geleger. Seuneu mancawura mani ka ditu ka dieu. Sabab anu cikeneh kagebug ku angin tenggeulan ku sanaya teh oge tong anu dieusian minyak tanah. Kusabab kitu balukarna kahuruan aya di mana-mana. Kumpeni ting darengek ting koceak sabab loba ti antara manehna anu kalentab seuneu. Kurang ajar sia. Ngungkulan aing sanaya. Ceuk si iket hideung asa kaelehkeun dumeh tenggeulanana jauh. Sanaya balukarna nya dumeh tenggeulan jauh sanaya balukarna leuwih hebat batan anu cikeneh dipilampah ku si iket hideung. Yo, deuleukun da aing oge bisa sia. Ceuk si iket hideung bari manggul tong anu pinuh deusian ku minyak. Sanggeus kitu tong teh dibalangkeun ka anu keur ngenoyek. Nya ka anu keur noyek ku kumpeni. Sanggeus aya di luhureunana eta tong teh ditenggel ku tenggeulan jauh anu dibarung ku tanaga batin. Hayya! Cilegur. Seuneu mancawura ti luhur. Minyak anu geus kahuru teh nyeblok kulasan awak kumpeni atuh balukarna. Musuh beuki ting koceak. Sabab loba anu kabulen ku seuneu, nu kabulen seuneu lalumpatan. Kaditu ka dieu aya oge nu gorentelan bari jejeritan nandangan ka nyeri.
ningali jadi kitu sanaya reuwas kareureunhakeun. Hatena jadi kaduhung bersiga asa anu mah panas palus-alus nyelakakeun batur. Geuning balukarna mah kitu si iket hideung panasan teu kao pangabisana kalindih batur. Kian teh, hayu urang kabur. Kateu teu ari ngowak ngabik urang dieu da manehna mah henteu boga dosa. Ceuk sanaya ngajak kabur ka si iket hideung. Heula, aing can seubeuh. Ceuk si iket hideung bari nyoloyongkeun deui tenggelanana. Hiuk, des. Oh, wow. Welasan jalma anu geus raceleng deui ka tukang tebina ti daun katebak angin. Hayu urang di dieu. Tujuan urang mah lain rek maehan tapi rek nulungan ke Mas Tanu. Ceuk sanaya mimiti teu satuju ningali pola si iket hideung anu katingalina ganggas jeung kejam taya ras-rasan. Mangka heula kagok euy. Tembal si iket hideung bari geus taki-taki deui. Nyaho si iket hideung geus rek masang kuda-kuda deui pundukna geuwat ti bedol ti tukang nepikeun ka ampir ngajengkang. Nyaho ye nonong tak teh sanaya puguh we si iket hideung ambekeun ka cida. Ari sia nanaonan sia. Suka anu geblek sia mah. Cenah nyegag bakat tengku ambek asa kaganggu ka resepna. Hayu urang indit. Mending oge indit lah. Ceuk sanaya keukeuh nongtak punduk si iket hideung. Sabot kitu kadenge aya komando malar sakumna anggota kompeni teh mundur ngajauhan. Sanggeus sakumna kompeni mundur ngajauhan ti jauhna kabireung aya pasukan senjata api anu geus ngokang bedil. Bahaya ieu. Sanaya nganglu. Lurat tren ke sakeluling bungking tetela marehna dua ante geus dikepung ku pasukan bedil. Kumaha urang ayeuna geus kieu ieu? Ceuk sanaya ngareret ka siket hideung. Hayu we ayeuna mah urang bakuat-kuat tahan pelor. Ceuk si iket hideung ngadon siga anu bungah nyang hareupan marah bahaya teh. Nah ari kan teh bisa kitu tahan pelor. Cek sanaya bari rada mundur sabab tetela geuning anu didangohkeun ku manehna dua anteh lain bedil bae tapi make jeung Maryam leutik segala rupa. Bangunna teh karisut we disundut ari geus di komando mah. Sia banganggap enteng ka urang Sumedang teh. Nah sia teh nyaho yen urang Sumedang larang mah boga ilmu Sumedangan. Walon si iket hideung mendeleng dumeh sanaya nyarita siga anu hariwa. Lain nganggap kami enteng kaki antea. Tapi kapan orang teh apal pisan. Lamun loba teh ngagunakeun tenaga batin, awak teh bakal babari pasiksak. Padahal kapan orang teh masih keneh loba jugjugkeun lain. Ceuk sanaya bari ras inget kana impian teh. Dina impian teh ke Mas Tanu cacarita yen cenah sanaya mah ulah hayang milu ka manehna sabab bakal loba keneh pigaweeun. Ulah milu ka mana jeung loba pigawean naon teu eces ka Sugri. Tapi omongan ke Mas Tanu dina jero impian teh intina mah siga nu mapagahan ka sanaya. Malar dina nyorang ieu kahirupan teh kudu ati-ati sabab mun balangah bahaya teu weleh ngancam. Bisa jadi mun disilokakeun mah ke Mas Tanu nyarek milu ka manehna teh ulah naturkeun nasib ke Mas Tanu anu geus dianggap eleh atawa gagal dina milampah perjuangan. Perjuangan teh masih keneh panjang. Turku sebab gitu atuh tanaga teh ulah diabur-abur sakarepna, ulah mopok memeh tepi ka tempat tujuan. Ulah palastra samemeh perjuangan ka hontal kitu meureun eta siloka teh mun dihartikeun mah ka Sugri. Nu mataku sabab hate ngahartikeun kitu atuh sanaya mah teu satuju ningali si iket hideung siga nu nangtang-nangtang bahaya teh. Kunaon ari siket hideung mun ku sompral-sompral teuing piraku marah bahaya ngadon ngahaja ditangtang dipake ka ulinan. Ceuk hate sanaya bingung jeung manghanjakalkeun. Sanaya mah geus rek sapok-pokkeun ngejakan si iket hideung supaya nyingkah, tapi si iket hideung batar ngagugung ngadon ngalaan baju kituna teh bari jeung hoak. Weh, kumpeni edan, kumpeni jahat, sok sia. Montong kagok kasong lah. Ulah ukur kumawan nyiksa dulur aing, nyata si Tanu Ciwa. Tapi sakalian siksa jeung aing-aingna.
ngan lamun sia kabeh teu sanggup nyiksa aing nya giliran aing nu rek nyiksa sia kabeh ceuk si Iket Hideung. Tur kakara oge rapat bibirna ngan belesat si Iket Hideung teh ngobrot miheulaan. Pasukan bedil teh katingali ruaseun pisan sabab henteu nyangkaeun yen Ki Iket Hideung teh rek luas nyampeurkeun bedil nu samagreng teh ditu ti dieu. Atuh bareng jeung melesatna awak si Iket Hideung, sora bedil oge kadenge dar-der dor ti saban tempat. Sanaya magewat ngadepong manehna kungsi dibere hiji ajian kawadukan ku Ki Manggala. Badog nyempring atawa sakalian aya pelor ngabelesat mah bisa ditahan ku hariguna bari henteu cecel henteu bocel. Tapi kituna teh ukur sakali-kalieun ari kudu hantem-hanteman nadah pelor mah tanaga batin teh ngawates. Kapan cekisan ta oge sakali ngaluarkeun tanaga batin teh sarua jeung tanaga sataun kakurud. Kacipta mun hantem-hanteman dipaken nadah pelor bedil teh. Dumatak basa inget ka palebah dinya, sanaya teh hati-hati pisan ari sakirana bisa disumputan mah nahan pelor teh make kudu ngahaja ditangtang. Naha pelor teh make kudu ngahaja ditangtang. Beda deui jeung pola si Iket Hideung basa pelor bedil ting cariut teh manehna make keukeuh we lumpat mani mangpeng. Tapi si Iket Hideung teh puguh teu mungguh pujieun pisan. Sakitu geus kasasar ku pelor ti ditu ti dieu teh tetela dadana mah henteu tembus ku pelor. Batan tembus ngadon racleng mancawura ka ditu ka dieu. Mungguh mata keder musuh. Sanggeus rada deukeut ka musuh awak si Iket Hideung teh dengkelang ka tukang geus kitu mah leungeunna disurungkeun ka hareup satakerna. Awakna oge jadi doyong ka hareup ka bawah ku sapasang leungeunna anu keur nyurungkeun ka hareup. Siut, kuleger, kuleger. Oh, waduh. Walasan kumpeni mani raceleng ngajengkang ka tukang, bedilna oge milu raceleng ka mana mendi. Tapi sora bedil teh masih keneh kadenge wuwuh rame sabab anu ngabdilan si Iket Hideung teh jolna ti mana-mana ka sugri. Sakumaha cek ucapan Ki Santa baheula yen mustahil tanaga batin bisa terus-terusan dipake nahan kawadukan. Ari tanagana geus beak mah kawadukanana oge jadi leungit. Nu matak sanggeus sababaraha kali bisa nadah murubutna pelor dina hiji waktu mah aya pelor anu tembus kana tak-takna. Ceger, ceger, ceger. Si Iket Hideung ti kusruk ka hareup sabab pelor teh meninanggal pisan keunana. Kilang kitu manehna mah masih kuat keneh cengkat deui, malah mah mubrut nyampeurkeun sabubuhan musuh anu tadi tas ngabedilan teh. Heya, keprak, keprak, keprak. Waduh. Ulas-ulas kumpeni geus ting jarungkel deui ngalungsar jadi babatang. Sanaya nyaksian ti kaanggangan mani muringkak bulu punduk, paur ningali ganggasna si Iket Hideung dina ngabinasa musuhna. Ningali kejadian kitu sanaya jadi sarwa salah di sejen pihak manehna teh embung ganggas gampil maehan ka papada manusia. Tapi di pihak sejen deui henteu tega ngantap si Iket Hideung paeh poso sosoranganna. Asa teu hade ngantap si Iket Hideung ngalaman nasib goreng atuh sanggeus inget ka dinya mah ngan belesat manehna teh oge nyampeurkeun musuh. Gerakan sanaya teh ari dipolkeun mah gancangna jauh leuwih hebat batan si Iket Hideung. Ukur sajorelat nyaho-nyaho balad kumpani teh geus ting koceak dipeupehan ku leungeun sanaya kenca katuhu. Anu rek ngabedil oge bingungeun sabab awak sanaya jojorelatan ka kenca katuhu sakapeung langsung ancrub aya dina kepungan musuh sakapeung luncat kaluar. Tang tuwe kumpani anu marakal bedil teh hese rek ngecengkeun bedilna sabab mun dibekaskeun bisi nyalahan ka baturna. Ningali balad kumpani patulayah di jero benteng sanaya ngabirigidik. Sanaya loba, sanajan loba anu ukur tatu jeung kapiuhan tapi anu palastra oge henteu kurang-kurang. Bisa jadi anu palastra teh lolobana mah hasil gawe si Iket Hideung, tapi bisa jadi deui balukar leungeun sanaya sorangan. Hayang ngalumpuhkeun musuh bari henteu palastra teh hese pisan tibatan nyerang musuh bari maehan sakaligus mah. Kapan ari ngusahakeun malar musuh ulah paeh mah ukur kaluarna tanaga teh kudu ati-ati pisan ka sugri. Matak hese kana tindakan saterusna ari geus embung hese mah
teu mustahil leungeun sanaya oge ngakibatkeun batur celaka nepikeun kapalastrana pisan. Nu matak ari inget kadinya mah sanaya teh jadi ngabirgi di Gasugri. Maneh nambung dicap ku batur salaku ulun-ulun Rajapati anu ganggas jeung taya ras-rasan. Sanggeus ningali loba kumpeni ting golepak teu daya teu upaya manehna geuwat ngabalesat. Terus ngerawel awak si Iket Hideung anu lempang geus sasolontodan tapi masih keneh hayang narajang ka palebah kumpeni. "Halik sia, montong halangan aing. Aing teh era taku. Tahun-tahun aing bajuang hiji oge anu rengse. Aing wirang, halik sia. Nyingka sia sanaya. Di bata nandangan larawirang kajen aing kocor ku yang getih." Si Iket Hideung hoak alatan keheul ambek jeung panasaran. Kusabab si Iket Hideung embung dibawa ingkah atuh pamustunganana duanana teh padugang-dugang di dinya. Ngabalukarkeun pasukan kumpeni bisa nyusun deui kakuatanana. Sanaya kaget sanggeus tangkadenge aya komando malar Maryam dibekaskeun. "Kiwat tongko!" Cek sanaya ngagorowok. Sanaya dongko jeung ngadepong geleger, peledu, kur. Sanaya peureum teu ludeung mireungeuh sabab datela eta Maryam teh ditujulkeun ka awak si Iket Hideung pisan ka Sugri. Ana beunta teh tetela di dinya teh geus katingali awak si Iket Hideung. Geus teu katingali awak si Iket Hideung, malah mah diteangan ka ditu ka dieu teh weleh teh kapanggih. Tapi basa sanaya ngusap beungeutna pipina teh karasa baseuh. Semuhaneut leungeunna dipariksa kabireungeuh getih lalambaran ka Sugri. Beungeut sanaya teh pinuh ku getih tapi saeutik oge eueuh anu karasa. Ukur netelakeun sabenerna mah lain getih manehna anu maseuhan beungeutna teh. Mana ku luas-luas teuing ki antea. Hate sanaya ngajerit alatan batin ngarasa peurih. Panyangkana moal nyalahan si Iket Hideung tangtu kasoran gugur katembak ku Maryam. Mag hate sanaya teh asa dipeupeuh ku palu godam. Nyeri perih nalangsa pabaur ngajadi hiji. Tina ukur sedih jadi nafsu amarah lat bae poho ka temah wadi. Poho kana papagah guruna. Kapindingan ku nafsu amarah pikiranana poek. Henteu bisa milih-milih mana benar mana salah. Anu aya di batina ukur hayang mangmaleskeun pati bongana si Iket Hideung gugur pikanganeseun. Kusabab pikiranana geus poek atuh balukarna tindak tandukna oge leupas tina rasa kamanusaan. Sanggeus sora Maryam leungit, jung sanaya cengkat geus kitu mubrut ngadeuketan opsir opatan anu ngagugulung Maryam. Rasakeun sia. Ceuk sanaya bari pelesat nyampeurkeun anu keur tugas nyakel Maryam. Hiat, siut, keprak. Dipeupeuh ku tenggeulan anu satakerna kalawan ngagunakeun tanaga batin. Kumpeni opatan anu tugasna ngabekaskeun Maryam teh maneh henteu kungsi ngagoak deui. Awakna raceleng ka tukang terus nubruk benteng. Gebruk kulahek. Kabehanana ting jaloh jor teu empes-empes deui. Sanggeus manehan nu opatan sanaya oge siga tacan sugema. Sabab geus kitu belesat deui nyampeurkeun gundukan-gundukan anu keur maruringis alatan sieun jeung miris. Basa sanaya ngabelesat nyampeurkeun maranehna. Acana naon oge sabubuhan kumpeni teh geus tinggaroak ting koceak sawareh sakalumpat lampet sawareh deui mah langsung ngagoler pura-pura pae. Geus henteu ningali yen batur sieun sanaya teh angger we naraja. Sakur kumpeni nu lalumpatan teh kumaha diobrot terus ditalapung bujurna hiji-hiji. Cekuk wayo cekuk goblok sia ngahitutan aing ceuk sanaya keheul bari nalapung sakali deui. Anu ditalapung dua kalian teh bat lain eureun hitutna tapi ngadaon beuki prat-pret prot tamplok jeung bukur-bukurna. Abaya ayeuna sanaya kokotetengan neangan kumpeni anu sakirana bisa ditalapung deui. Atuh ku sababnya horeg ditalapungan loba anu ngahaja mengpeukan bujurna ku topi wajah. Aya bae anu langsung aneprok diuk marukana sanaya teh ukur rek nalapung bujurna wungkul. Aduh, modong nalapung bujur.
Ieu bojor aing keur ka Tarajang Bisul deuleu, ceuk salah saurang kumpeni. Har, geuning sia mah urang Sunda, ha? Tah, saukur atuh ari wawuh mah. Heueuh. Anu sadulur sabaraja ulah ganggu lah, ceuk kumpeni teh. Paduk sia. Sanaya ngahembatkeun sukuna rek nalapung beungeutna eta kumpeni. Waduh. Si kumpeni urang Sunda teh menigus aduh-aduhan padahal mah ari jakok mah acan. Sabot kitu ditukangeun sanaya ngahiuk gobang. Kusabab kusakadar ngadenge hiukna oge sanaya teh geus nyaho ti lebah mana jeung rek ka lebah mana eta gobang nyasarna. Atuh bari jeung teu kudu ngalieuk heula sukuna geus meulaan ngabatri ka tukang. Anu ngahembatkeun gobang teh ngahuhuh alatan angeunna kacolok ku tungtung suku sanaya. Nu sejenna anu sarua rek ngakalakeun sanaya bari ngabongohan sarua deui henteu bisa mangga pulia sabab gerakan sanaya mah leuwih gancang deui. Hak, walau. Sanggeus musuh-musuhna teu walak aya sanaya ngadeuketan deui anu boga panyakit bisul teh kasugri. Tapi kakara di deuketan oge mahna teh geus gogowakan ampun-ampunan. Ampun. Aduh. Ampun. Ulah jepek bujur keur bisul cenah. Leungeun si kumpeni tadi tongtak terus dititah nangtung. Geus kitu awakna dibedol dibawa lumpat ngaluncatan benteng. Aduh, rek dibawa ka mana ye? Rek dibawa ka mana? Cek urang Sunda teh jeceretean sieun di roga hala. Ngejedog sia. Hayu milu jeung aing. Milu. Cek sanaya kusabab si kumpeni teh merod mumul milu. Ditukangeunana kumpeni sejen mubrut mudag bari ngamang-ngamang gobang sawareh mah geus ngabekaskeun bedilna, tapi hiji oge eueuh nu beunang. Malah mah basa sanaya pura-pura arek mudag eta sabubuhan kumpeni teh ting baretak baralik deui ka jero benteng. Rek dibawa ka mana ye? Rek dibawa ka mana? Aduh, mentong nyulik aing atuh, mentong. Si urang Sunda teh angger gogorowokan bari awakna merod. Ngan ku sanaya teh dipaksa dibawa naik kana parahu di sisi basisir. Geus kitu mah ngan geuleyeung bae dibawa ka tengah dina maradongna peuting. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.